Selamat datang di episode kelima. Kamari urang loba omong, tapi anu nanyakeun, ayeuna urang rek loba omong, bari komplain ya. Sampai anu malah heula. Hal mana? Wawan duluan aing nama. Enggak. Mana lampu lampion? Hayang naon maneh di dieu? Onis sama jajang urang. Orang di situ laut orang bisa main judi. Maneh? Geus darcan maneh? Can. Maneh bayok wae. Hayang naon maneh di dieu? Urang arek meuli kado jeung kabogoh urang. Orang nyaha kabogoh mana? Sasin teh. Yang, kamu jangan terlalu capek ya ngulinya. Tuh kan, mehong. Iya makasih udah perhatian sama Cecep. Hup, coba editor, balikan di. Cep, jeung maneh geuningan Cep. Urangnya hojok imah maneh di mana Cep? Maneh balik lewat mana euy? Imah kudu diriungkeun ya. Tuh, kok nyerinya? Dan posisi oyok bobogohan yang batur. Orang ge nyaho, lalaki eta boga motor alus. Jadi we si oyok bogoheun. Da urang ge mun boga motor alus mah teh. Si oyok jeung urang. Bener. Tapi saya gelis ya. Mau di eta di dangdanan. Juga si Karin di blok cuma saya dia. Mana jika si entuy anu bangus naripuh teh gini. Sentuy. Tuh Shalom. Urang hayang ngalekeun maneh. Coba duit. Arek ngebasan nu kamari dibeli si Imah jeung si Wati. Ngeunah maneh ge hayang nyaho. Maneh gendut. Sabar. Koyokan, Mang. Tenang. Duduk. Langsung si gendut. Orang butuh duit. Keur mere SPP di sakola. Kunaon maneh Jak? Pusing orang ru. Sing kunaon? Kamu langsung ngomong kamu aneh. Duit kereb tanas, keur mere SPP. Murah duitna. 500 perak. Sudah kos jelema beunghar wae duitnya dipurag-purag. Heeh, pogo. 500 meragna oge. Gope. Gope. Kan kapakena ku urang kajajankeun 3.000. Minggu hareup tanas deh. Duh, euy. Mau bisa ngiluan mana euy? Digebugan deui atuh mana aing euy ku kolot. Yang takdir na merenjak. Duitna kapake ku urang. Jadi enak orang kudu bisa melekan maneh. Wah. Iya, Bos. Ocokan ya? Kira tuh laki teu bisa ngocok. Pan teu mah sabun. Matoy. Ini mana tuh? Mau dia jeruk. Yo, baru. Oke. Yo. Mana yo? Orang mah. Nah, dia. Kembali kan.
Pangrambitkeun kabeh rambit. Rambit. Memang. Dibuka kan bosnya. 11 keteragaan. Mau jadi aing merek PPT. Mau jadi saya PPT. Ayo aing merek PPT. 14 menang. 14. Menang ya mah. Tingali. Hebat kaget. Makanya gambar. Masang nih, masang. Si Mas arewah dia lah. Wah, menang mah. Jurus naon eta? Kamana jalana anu leutik tah. Di dieu. Wanila. Mantrana eta. Duna mah. Pindah. Betul. Beladinya tah. Peg. Tadi tuh. Ya, cakep. Bro, Tuh. Kok nama ulah deket cintu tadi ge apes. Jadi apa deket? Yok. Bukalan orang coba. Cek kurang ge. Udah 8. Tenang baik. Lumayan. Masuk nyerakeun. Lebat sih lumayan gede. Lumayan. Genap. Balik orang. Saruan. Tapi enak mah gerde euy. si Roja. Coba buka. Hiji Kurang ya Tingali atuh rampit ke rampit. Rampit. Jagoan buat lawan. Jadi dibayar teh. Jajan bakso. Bakso Mas lu. Gambar setik deui. Ngarinum lah, ngarinum. Hari numah Hari menang. numah. Cikeun mah. Haus. Sarape meureun eleh wae. Sok minum heula. Untuk teraripuk gitu. Tah lampu-lampion minum. Oh, obos minum lah, obos. Meh pinter pan minum susu. SGM nya. Aduh. Meh buru-buru gede. Minum susu meh pinter. Ini gede. Orok ringu. asep mere dulu Sekarang tanya lah malah. Inum lah. Selang. Pengen susu bos. Berselang atau berselang. Ayo. Pulang merayakan kekalahan. Areleh. Pembeli sapi ya. 12 lumayan. Lumayan tuh. Kurang. Apes wae. Apes wae. Wih, gede euy. Tenang bos yang dibuka soal banget. Menang perang. Orang menang. Tingali. Beda nih. Geus rampak kabeh, rampak. Tidak hiji. Mantap, Bos. Rampit. Heus. Main deui mah. Panieun. Adik mah. jak si oyok ceurik Mana cerik? Kunaon mana cerik? Kunaon sih? Orang tuh bisa belikan kado yang kabogoh urang. Beda lah, ampun, yok. Geus kado kuat, yok. Tinggal sentuy kuat tuh. Tahan banting. Kuat. ulah ceurik atuh yok Lemah kok searuh wae. mana ge ulah kitu atuh tuh Kayak udunan we.
Udunan. Kalau udunan jeung meuk hadiah ka bogoh mana mah. Ayo balik heula. Uha, Siap, Bos. suruh anak buahmu menemani saya kencan Beres, Bos. pada perempuan yang istimewa. Siap, Bos, tenang. Bodyguard, Siap, Bos. maraneh. Baturan Bos Wawan. Arek kencan cenah. Siap. Permisi. Punten. Assalamualaikum. Eta calana teh salah kostum, Bos. Ye, panah aja itu babari. Mana dilah? Wawan. Hati, dirimu sungguh cantik. Makasih, A. Hei, Bukan apa. Kenapa sih? hari uwa aya. Uwa. Ya. Uwa aya di Lebet. Nya entos atuh. Awawan dagoana di Lebet weh. Oh, ya sakit. Ya. Si sayang Wawan datang, aku bilang dan gelis. Pak, Enak hati. aya Wawan. Oh, mas datang Wawan. Lek gelis Wati. Gelis. Sayang Wawan. Si sayang. Udah datang sayang. Udah. Udah lama. Orang sugan tere kasih Wati. Wan. Ayo maneh naon nu dirasa wan. Mau minum apa tuh sayang? Kopi. Ya udah, bikin dulu kopi. Bos, eta suku ngewa mehong. Wati, kemana kopi? Perasaan gua kemarin teh beli kopi. Nggak ada. Heh, Wati. Wati kan kenanya. Mana kopi? Wah mah teu ngarti perasaan Wati. Wati geus kolot. Teu pantes eueuh jeung si Wawan. Nah, ari Wati dek ngomong gitu. Wati teh bogoh wa ka si Wawan. Ari Wati anu teu ngarti kana perasaan Uwa. Yeuh, ari cinta mah teu manang umur Wati. Da Uwa ge cinta ka si Wawan. Baiklah, teu kudu pake kopi. Teh we. Mau gulaan Wati. Uwa mah manis. Sayang, Iya. kopinya habis. Nggak apa-apa. Udah teh manis aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nih, diminum. Siap. Kepahit sih. Coba minumnya lihat ke aku.
Manis. Ngebanggain janji lemah dewasa teh. Manis, manis. Manis banget. Minum lagi ya. Mana aku kurang cari pati. Tuh si Uwa bobogohan yang si Wawan. Bobogohan. Di mana? Tuh di ruang tamu. Ayo batu sana bah. Kenaon? Untuk asa hela. Ayo buru. Teuing anya urang keur karesel teh. Beak. Anya wae. Si Wawan. Sayang, Kenapa sayang? enggak. Si Wawan. Nah, mana nih dia? Jambak pipindung orang. Paju siap. Kang, jangan nyebut pejuh. Bos Wawan adalah orang yang paling dewasa sejagat raya. Oh, si Wawan teh yang disebut dewasa. Iya Wan, disebut dewasa teh perih Wan. Siga urang ngora keneh tapi disebut amang-amang kuno lalajo. Perih Wan. Mangkat si Wawan. Mangkat. Raja. Wawan, ayah. Studi ayo boga pas gitu. Pendek paju siap. Kumaha bos eta budak? Kurinda toh? Ragaji. Karungan. Tenang, tenang. Apel lain. Siap. Tuy kalap atuh tuy. Goblok si Wawan euy. Bukan minum urang coba si Wawan. Atukeun we tuy. Teu sudi aing boga bopo kos kitu aing pejuh. Teu sudi aing boga bopo kos kitu pejuh. Atuh da kajian peju ge beuki kan kitu mah. Siapa mobil itu lain pada urang. Itu hayangna kumaha? Yang terido tas si wajib bopo aing. Isukan urang elehkeun. Yang rampas hartana. Yang nyaho aingnya. Atuh tuy hayang parai, hayang urang. Lah deket teuing. Geus tuy, cek urang mah tarimakeun we indung maneh jeung si Wawan. Meh si Wati jeung urang. Si amang-amang saha eta teh kieu? Aing teu apal tuh. Apalkeun ke mah kieu, meh apal. Namun maneh geus apal bejaan urang. Kayak urang duaan, urang akeul. Mun pangi bejaan. Kalau saya serikos baneng, bener itu kieu. Aslina bener. Kesal gitu ngomong weh. Teu pararuguh. Kan jadi kesal gitu kumaha mun cicing lah gitu. Tempo weh kos urang duaan kieu. Aing kesal da kesam. Aing Nah, itu jadi dalam kan. lebar. Nah, itu lebar. Nu kamari ge urang pek 80 juta ngomean. Lebar. Nah, Nu kamari ge urang omeaneun 80 juta. Kayak ieu. Kudu omean, kayak nu batur, sok kita ngaganti ya. Sok kita ngaganti ya.